Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ladzi wujida bil mu'jizat wa ala alihi washabihi ladzina fa'alul hasanat wa jatinabul munkarat amma ba'du. Qalal musonif wa bi anna marji'al muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu. Mangga urang lajengkeun deui hancana. Sateu acana urang ngapalkeun heula ti awal. Alhamdulillahilladzi qad sayara imanasah sinda syu'abatu tamamu. Puji ka Allah anu parantos ngajadikeun iman jalma cabang-cabang anu sampurna. Hadi buyutu min kitabil kusini man qala ba'da sholatina wa nusallimu. Ieu risalah tina kitab al-kusini nu nyaurkeun sholawat salam ka nabina li Muhammadin wali alihi wa sahabati madaro syamsun fis samai wa anjumu. Ka Nabi Muhammad ka ali ka sahabatna salagi muih panon poe jeung bentangna. Imanuna bid'un wa ainun subatan yastakmilan ha'alu fadlin ya zumu. Iman urang 77 cabangna disampurnakeun ku ahli unggul anu agungna. Amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Iman anjeun ka Allah jeung ka malaikatna, kana kitab, kana nabi jeung poe kiamahna. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiku tasyamu. Kagenep kana papasten ade jeung gorengna katujuh hudang ti pakuburan sadayana. Dalapan riung kumpul di mahsyarna nyatana kabeh manusa garanti rupana. Alhamdulillah. Mangga urang lajeng. Wa bi anna marji'a muslimin li jainanihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu. Pangbalikan jalma mukminin ka sawargana
pangbalikan jalma kapirin kana nerakana. Wa bi anna marji'a muslimin jeung kudu ngayakinkeun kana saestuna pangbalikan jalma anu Islam lijinanihi eta pirang-pirang sawargana muslim. Wa bi anna marji'a kafirin jeung kana saestuna pangbalikan jalma anu kafir la jahannamu eta yakin neraka jahanam. Jadi pangbalikan jalma muslimin ka sawargana, pangbalikan jalma anu kafir maka ka nerakana. Gitu nya. Sabab tempatna jalma muslim mah di surga. Jadi sanajan berdosa gitu, tetap bakal ka surga ngan dibersihan heula dosana. Berarti asup heula ka kana neraka. Naudzubillahi min dzalik kitu nya. Pati-pati seueur dosa oge hoyong maot teh sabada dihapunten dosa. Ai wasumbatu tasiatu tegesna ari cabang iman anu kasalapan. Al imanu eta iman bi annal jinani kana saestuna sawarga darun khuludun eta lembur anu langgeng li muslimin pikeun jalma anu muslim anu Islam teh. Sahari muslim teh wa jeung ari itu musliman eta jalma mata anu maot itu man alal islami netepan kana Islam. Wa in taqaddama jeung sanajan miheulaan minut itu manaon kufrun kakafiran. Jadi sanajan kafir heula misalna musyrik heula tapi maot dina nalika Islam. Nah, eta teh jalma muslim. Kitu nya. Wa dakhala jeung kaasupil muslimi dina kecap Islam atanapi kaasup kana agama Islam. Salu suatu jalma anu dosa, jalma anu maksiat. Marji'um ari pangbalikanana itu usot wadaru khuludihim jeung lembur langgengna itu usot aljinanu eta sawarga. Jalma anu maksiat tempat langgengna teh di surga. Gitu nya. Ka neraka mampir heula gitu. Palaya khluduna mangka moal langgeng itu usot pinnari dina neraka. Indah qalu lamun asup itu usot kana nar bala yadumu balik ta moal langgeng naon adabuhum siksaanana itu usot pia dina nar. Muda tabaqoim dina sapanjang tumatepna itu usot. Lianaum karena saestuna usot yamutuna eta maut usot bada dukhuli dina sabada asup. Bilah dotima kalayan sakedeungna perkara yalamu anu uning asa Allah mikdaroha kana ukuranana itu mudah. Pala yayauna mangka teu hirup itu usot atayak ruju sehingga keluar itu usot mina tina nar. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bi mautihim ku mautna usot anaum saesuna usot yaqaduna eta eueuh usot. Ahsasu alimil adabi atanapi janten bail. Inaum saesuna usot yaqaduna eta areueuh naon ihsasu alamil adabi. Pangrasa nyeri na siksaan. Nah gitu.
la'anahum lain saestuna usut yamutuna eta maot usut mautan hakikian maot anu hakiki bihurujir ruhi ku kaluarna ruh gitunya. Jadi lamun oge asup ka neraka jadi nepi ka maot teh maksudna leungit rasa siksaanana tak kitu. Sanes maot hakiki lain sanes maot hakiki akhirna teu gaduh rasa sanes. Walimanu jeung iman biana jahannama. Nah ieu jadi sacabang imaneun. Pangbalikan muslimin ka sawarga, pangbalikan jalma kafirin ka neraka. Tah ieu teh janten subul naon cabang iman anu ka-8. Walimanu jeung iman biana jahannama kana saestuna jahannam huwa bari ari itu jahannam ismun eta ngaran limajmu'in nirani pikeun kumpulan pirang-pirang seuneu daruhuludin tegasna lembur anu langgeng li kafirin pikeun jalma anu kafir. Saha ari kafir teh wa jeung ari itu kafir man eta jalma mata anu maot man alal kufri netepan kana kakufuran. Wa in asa jeung sanajan hirup man tula umri sapanjang umurna man alal imani netepan kana iman. Akhir hayatna kafir kasupna teh kafir. Mawi mudah-mudahan urang sadayana nyepeng iman Islam kacandak dugi ka akhir hayat kitu nya. Kacandak dugi ka akhir hayat. Gitu. Wadakhala jeung kaasupil kafiri dina kakafiran atanapi dina kafir saman jalma baligun anu baligun anu nepi pinazri dina pikiranana palam yasilu tuluy teu nepi itu man ilal haqi kana hak. Watarku taklidil wajibi jeung tinggalna nuturkeun anu wajib alaihi kaman. Walaya dukhulu jeung takasupi dina itu kafir sahat palul musyrikin barudak jalma anu musyrik. Jadi anu teu acan balig mah sanajan budak musyrik, budak kafir kitu nya tah eta teh teu kaasup kafir cenah. Balwa balik tari itu atfal fil jannati eta di surga ala sohihi menurut pendapat kaul soheh. Wala pargot jeung teu aya bedana fil muslimi di muslim wal kafiri jeung kafir bainal insi wal jinni antara manusia jeung jin. Jadi manusia jeung jin sami. Aya muslimna aya kafirna. Nu muslim pangbalikanana ka surga, jalma anu kafir balikna ka neraka. Kitu nya bari henteu mampir heula ka surga kafir mah langsung ka neraka. Jalma anu muslim tah kulantaran surga mah tempat anu bersih. Maka di mana-mana kotor eta jalma anu muslim ku dosa maka dibersihan heula. Lir ibarat anggoan anu tempatna dina lamari maka lamun keuna kotor kitu nya maka kedah dibersihan heula, dicuci heula, dijemur heula, diistrika heula, ditilepan nembe lebat ka lamari. Kitu jalma anu muslim. Wa qaulun nadimi jeung ari kasauran nadim la jahannamu. Lapad la jahannamu bidomil mimi kalayan doma mimna
li ajlil qafiyati karena arah-arah lagu la jahannamu qala nazim qala sasauran sa nazimu nazim wahbub ilahaka hob alima iqobi itunya sakitu heula. Jadi pangbalikan pikeun jalma anu muslim ka sawargana, pangbalikan jalma anu kafir ka narakana. Anu disebat muslim nyaeta jalma anu maot tetepan iman Islam. Jalma anu kafir nyaeta jalma anu maot tetepan kakufuran. Sanajan sapanjang umurna ahli taat ahli ibadah pas akhir hayatna kufur kafir teh maka eta teh kalebet jalma kafir. Naudzubillahi min dzalik. Baca wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu pangbalikan jalma muslimin ka sawargana pangbalikan jalma kafirin ka narakana. Wallahu a'lam bissawab. Poma ulah eureun ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.